Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasanian sareng anu kaduana antu amila eta yen gaul anjeun atawa muamalah anjeun mahsuda ka jalma anu bihasudan ku anjeun biaksima kalawan sabalikna perkara yak tadihi anu nyuprih kana emak naon al hasadu hasad patukallipa maksa anjeun lisana ka kana lisana anjeun asana kana ngalam alaihi ka ieu mahsud wa madhahu sareng muji kana muji ka itu mahsud wa idharus sururi sareng ngadohirkeun bungah bini amillahi kalawan pirang-pirang nikmat Allah alaihi ka ieu mahsud wa tatawaddo'a sareng tawadu anjeun lahu ka ieu mahsud wa tabtasima sareng mesem anjeun amamahu di payunan ieu mahsud wa ta'tadira sareng sasadu anjeun ilaihi ka ieu mahsud minat taqsyiri tina lalawora fi huquqihi dina pirang-pirang hakna ieu mahsud wa tabda'ahu sareng ngamimitian anjeun ka ieu mahsud bisalami kalawan salam alaihi ka ieu mahsud idza lakitahu di mana-mana papangi anjeun ka ieu mahsud wabil jumlati sareng kalawan simpulna tatawad dadu silih mika cinta anjeun ilahi ka ieu mahsud bikul lima kalawan sakabeh perkara istata'ta anu kawasa anjeun wala buda sareng mistik naon antatakallapa yen nyuprih anjeun hadhil muamalata kana ieu muamalah wa tujahida sareng nya-nya anjeun nafsaka kana diri anjeun alaiha kana ieu hadhil muamalah ibtidaan dina mimitina hatta ta'awwada sehingga biasa anjeun sajiyatan kana hiji sifat wa tabiatan sareng hiji tabiat akhiran anu akhiran dina akhirna wabizalika sareng kulantaran ieu mazkur insya'a muga ngersakkeun insyaallah Gusti Allah yasihhu sehat naon qalbuka hate anjeun mindail jasadi tina panyakit jasad mindail hasadi tina panyakit hasad wa yuhibbuka sareng mika resep ka anjeun naon qalbul mahsudi hatena jalma anu dihasudan wa kada sareng kulantaran ieu yakunu bukti naon ta'alupul qulubi tenangna pirang-pirang hate wabizalika sareng kulantaran mazkur yar gumu ponges naon anpus syaitani pongesna setan wa qad waroda sareng nyata geus datang fil hadis dina hadis naon anal insana sayaktosna jalma layakhlu eta henteu kosong ieu insan anil hasadi tina hasad wa su'idzoni sareng goreng sangka wa tasyaumi sareng ngarasa sial walakin tatapina yalzamuhu misti ka ieu insan naon alla ya mala yen ulah migawe ieu insan bimuqtadha hadil hisoli kana panyuprih ieu pirang-pirang perkara asalasi anu tilu qala ngadauh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun ari tilu layakhlu eta henteu kosong minhun tina ieu salas sah ahadun hiji jalma al hasadu tegasna hasad wa dzannu sareng goreng sangka wa tiyaratu sareng ngarasa sial apala unabi ukum nah henteu ngabejakeun kuring ka aranjeun bil makhraji kana solusi min zalika tina itu salas ida hasadta di mana-mana hasud anjeun pala tabgi mangka ulah nyumponan anjeun ulah ngadugikeun ulah nepikeun anjeun wa idza dzananta sareng di mana-mana goreng sangka anjeun pala tu hakik mangka ulah nganyatakeun anjeun wa idza tatoyarta sareng di mana-mana ngarasa sial anjeun pamdi tah kudu ngalewatkeun anjeun aya latarji tegasna ulah balik anjeun bisa babi tasyaumi kalawan sabab sial anil amri tina perkara allazi anu turiduhu ngarepkeun anjeun ngamaksud anjeun kana itu amru wa idza jabatka sareng di mana-mana ngagetkeun ka anjeun naon nikmatun hiji nikmat ala ahadin ka hiji jalma patlub tak kudu menta anjeun
minallahi ti Gusti Allah mislaha kana saumpamana ieu nikmah. Fa innahu ta'ala karana sayaktosna Allah ta'ala karimun eta zat anu bahageuran wahhabun tur dat anu maparin. Was'a sareng kudu usaha anjeun lil khusuli pikeun hasil aliha kana itu nikmah. Fa innaman jadda wajada. Fa innaman karana sayaktosna jalma jadda anu sungguh-sungguh ieu man wajada tangtu bakal manggihan ieu man. Waqala sareng nyarios sa asyairu tukang syair ida ajabatka khisalu mriin fakunhu takun misla ma yujibuka. Ida ajabatka di mana-mana ngagetkeun ka anjeun naon khisalu mriin pirang-pirang urusan hiji jalma fakunhu tah kudu bukti anjeun kana ieu imri teh takun bukti anjeun mislama eta saperti perkara yujibka anu ngagetkeun ieu imrueun ka anjeun. Palaisa mangka lain alal majdi eta tetep kamulyaan wal makrumati sareng pirang-pirang kamulyaan ida jitaha di mana-mana datang anjeun kana ieu makrumat naon hajibun hahalang yah jubuka anu ngahalangan ieu hajib ka anjeun. Wallahu a'lam bishawab.